Tah janten kasadayana kulawarga pancartunggal hidup sadaya sing memahami. Sabab urang ngulikna ieu pangarti lain pikeun dididik hidup sakabeh supaya sakti, supaya gagah, supaya rongkah, supaya beunghar sanes. Hidup dididikna ieu pangarti teh supaya hidup boga pangarti, tumbuh kacerdasan, tumbuh katumarimaan, tumbuh kasadaran. Sabab geus tepina urang ngaji kana maripat teh lain hebat. Urang ulah ngarasa hebat bahwa urang keur ngaji maripat. Ari ngajari ngaji maripat teh nganyahokeun. Nganyahokeun hirup jeung nganyahokeun kahirupan. Upami urang tos maripat kahirup jeung maripat kana kahirupan sahingga urang bakal ngarti dina tata cara ngajalankeun ieu kahirupan. Tah kitu beunteunnya. Nu mawi ti kapungkur urang ngajalankeun ieu pertobatan. Supaya nyangkaruk, supaya urang bisa ngawadahan ilmu na Gusti nu ngajadi kalam. Gade. Ilmu na Gusti nu ngajadi kalam. Di mana nya eta dina kertegning ati sanubari hate nurani anu suci. Aya kalam Gusti anu nungtun ka urang. Pikeun tadi ngabingbing ka urang tina ngajalankeun ieu kahirupan. Sahingga sagala rupa naon anu terjadi urang teu nyalahkeun ka kenca jeung ka katuhu. Teu nyalahkeun ka batur, teu nyalahkeun ka Allah, nya estuning urang terus ngontrol evaluasi diri sendiri, kontrol ka diri sendiri. Naon kalemahan urang, naon kabalangahan urang, naon kagagabahan urang. Margi tos jelas aya dinu kateranganana nya eta dina surat Asy-Syura ayat 30. Mangga ka Ibu Ustadzah Titin diaoskeun surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum min musibatin fabimma kasabat aydikum wa yafu an katsir. Hartosna Jeung saniskara anu tumiba kawaraneh ti antara balai teh nya saestuna alatan leungeun maraneh. Jeung anjeunna maparin maaf tina sabagian gede atanapi kasalahan-kasalahanna. Jelasnya. Dina surat Asy-Syura dijelaskeun sagala rupa anu terjadi ka urang nu disebut balahi atanapi umum disebut musibah kade eta teh sanes ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tina hasil pagawean leungeun-leungeun urang keneh sorangan. Bodo, poho, gagabah, jeung balangah. Eta nu bakal ngajadikeun balahi. Asobi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut. Lamun ramo-ramo anjeun teu dipake jalan maot, mangka eta ramo teh nyaeta nu disebut ramo na binatang. Asobi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Nyana urang masih kene cicing dinu kakapiran
tatkala jelema urang teh jelema nya sanes kabatur ka dieu tatkala ieu jelema masih keneh ngagunakeun ieu leungeun ngagunakeun ieu suku lumampah dina kakapiran jadi jelema anu kafir pasti bodoh poho gagabah jeung balangah bakal dipigawe tiap beurang tiap peuting. Naon anu tumiba balahi mana nyatana penderitaan. Brai beurang kalah susah, reup peuting jadi bingung, akhirna eueuh tungtungna. Beres teh? Eta tabalahi teh. Terasa daya anu kajadian di luarna di alam jagat raya ieu sagala rupa anu terjadi adalah tina hasil-hasil pagawean leungeun-leungeun eta jalma. Terkecuali hiji datangna gempa. Beres teh? Nu kadua tatkala ayana angin ngamuk, angin ngamuk eta lain leungeun manusia kade nya. Tatkala gunung bitu. Tapi salian tidinya hasil tina leungeun-leungeunna jelema. Tanah longsor, terjadi banjir adalah tetap tina hasil pagawean jalma. Tapi muganya wargi urang anu nuju nandangan kabanjiran, kalongsoran, sing aya dinu kakiatan, kalawan sing aya dinu kasalamatan. Nya. Tah tetep urang teh meureunan wajib urang ngadoakeun can mampu urang ku harta bana atau ngadoakeun we heula nya gitu. Tapi urang cing sadar urang ulah nyalahkeun ka Allah. Da Allah mah pantadige Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha welas, maha asih. Tadi diterangkeun dina surat Asy-Syura ayat 30 sanajan urang loba dosa, gede dosa, loba kasalahan tetep Allah mah ngahampura. Allah moal kacampuran, moal kapangaruhan ku kasalahan jeung dosa-dosa makhluk nu aya di alam dunya ieu. Sanajan urang teu minta hampura tetep Allah mah ngahampura. Da Allah mah maha pengasih dan maha penyayang. Tatkala tumiba ka diri urang nyarira kade ulah arek nyalahkeun urang ka batur. Nyalahkeun ka siluman ucing, nyalahkeun urang ka siluman oray, nyalahkeun ka siluman bagong, nyalahkeun kanu geus mararaot nya. Oh ieu mah cenah keur moyan ieu katajong nya heueuh ari batu mah meureunan nya ulah loba nyalahkeun. Sabab urang sadar sagala rupa naon anu terjadi adalah tadi iwati tina hasil pagawean urang keneh nyarira. Tah eta manusia nu bijaksana mah nya urang sing jada di kitu. Sabab urang ngaji maripat lain pangluhur-luhurna ilmu kade maripat teh nya. Tapi anu geus memahami kanu tilu antara hakikat, tarekat, syariat. Geus nganyahokeun ka hirup, nganyahokeun nu hirup jeung nganyahokeun kahirupan. Hakikat itu hirup, tarekat itu nu hirup, syariat itu kahirupan. Matak hirup nu hirup kahirupan. Syariat eta jirim, tarekat eta jisim, hakikat
eta kuring tawa ingsun, tawa aku nya didinya masing-masing fungsina. Sagala rupi naon urang perjalanan nu kasorang, sagala rupi urang pagawean nu dipilampah adalah tadi tulisan-tulisan urang nyarira. Ngaran tulisan ulah dititah dibaca ku batur. Tapi dabongan urang nu nulisna baca ku urang nyarira. Ikro kitabaka wakapa binapsika alaihi hasiba. Baca kitab anjeun nu aya dina diri anjeun ku diri anjeun. Pan gitu. Ngarah jadi kalam. Ngarah jadi Al-Qur'anul Adim. Kitab anu teu keuna ku ruksak, kitab anu teu keuna ku beak. Iwati kitab eta nu bakal ngajadikeun kayakinan ka urang. Di luhur sahibas rambut, di handap sahibas dampal, nu ngajadikeun saksi tina pagawean jeung pengamalan urang nyarira. Sahingga ngajadikeun kayakinan naon margina margi nu kaalaman nya nu kaalaman ku urang nyarira. Baik pengalaman jasmani, pengalaman rohani, tatkala lamun ku urang kaalaman, urang nu ngalamanana sanajan cek batur salah tapi da urang bener nu ngalamanana. Beres teu? Sanajan cek batur lain da urang nu ngalamanana moal bisa disebut lain. Bener jeung salah adalah penilaian pemikiran-pemikiran. Halus jeung goreng adalah penafsiran tina pikiran-pikiran. Kahakikatan Allah geus eueuh ngaran alus, geus eueuh goreng, eueuh bener, eueuh salah, sakabehna ngajadi kitab. Ngan kade hidup ulah loba maca kitab nu batur. Hartosna maca kitab nu batur teh loba nyalahkeun ka batur, loba nuduh ka batur nya, loba nuding kanu lain sahingga kabodohan, kabalangahan, kagagabahan nu aya di diri urang nyarira kaluli-luli kapopohokeun. Tah eta nu matak jadi nama masalah teh nya. Tapi lamun urang jongjon wotek tak nu aya dina raga, maca nyuai nu aya dina rasa, nalungtik nu ngabukti dina diri, nyalungsum nu aya dina rasaning wujud. Bakal nongkerak ayat-ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala anu nyata kalawan pasti. Tatkala hidup keur ngajalankeun sembah cipta, nuku hidup kaalaman, nuku hidup kasorang, sanajan cek paribasa cek batu lain dah hidup nu ngalaman apanan. Jadi ulan urang lain karena cek beja, urang lain cek cenah cek dongeng, tapi nyata kaalaman jeung karasa. Tatkala hidup keur sembah rasa, hidup geus teu make raga, harti raga di dieu ku kakuatan urang tanaga jeung pikiran. Lain pikiran anu ngendalikeun ka urang. Lain perasaan anu ngendalikeun ka urang, tapi ruh anu ngendalikeunana nyembah
karuhna. Nu aya di alam sagir berhubungan sareng nu aya di alam kabir. Nu ngaliputan kasa antaraning jagat. Kartos teh. Sakali deui kasimpulan tadi dina surat Asy-Syura ayat 34. Hidup ulah arek nuduh-nuduh kanu jauh. Ulah arek nyangka kanu anggang. Sagala rupa naon nu karandapan ku urang. Sagala rupa anu tumiba ka urang, urang sing sadar hasil pagawean urang sorangan. Nya. Jelas didinya Allah teu nyiksa ka makhlukna. Allah teu ngaganjar ka makhlukna. Nu nyiksa jeung nu ngaganjar iwati amal perbuatanana. Sagala rupi nu aya di luar kitab kanggo urang sadayana. Nu boga ilmu bakal ruksak ku ilmuna lamun dicandak gegabah jeung teu munasabah. Anu ngaji bakal kacing cirihi dina dirina lamun tadi masih keneh urang ngancik hiri jeung dengki. Tapi kade ku hidup ulah arek disalahkeun. Ku hidup ulah arek dilainkeun. Sabab sagala rupa naon nu aya di luar eta kitab ti Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup ngagaduhan budi jeung pamilih. Supaya hidup bisa ngagunakeun akal anu sehat. Dinu gorengna supaya hidup ulah migawe eta kagorengan. Dinu alusna supaya hidup bisa ningkatkeun lumampah jeung nerapkeun dinu kaalusanana. Lamun hidup masih keneh tadi loba maca kitab anu di luar. Loba urang ningali kana pangabisa batur. Loba ningali kana kelebihan di batur. Hidup bakal mepohokeun kana diri hidup nyarira. Akhirna potensi hidup moal bangkit. Potensi hidup moal menunjang. Potensi hidup pasti bakal beku. Lumampah urang didinya pasti tanpa karuhan. Ngageuing kasadaya kulawarga pancar tunggal anu masih keneh narima kana ieu nasehat. Tos pada kauninga ku urang sadaya di pancar tunggal teu diajarkeun kasaktian, kagagahan, karongkahan, komo balik are jeung takabur. Da urang lumampah tinu kabodohan. Urang lumampah tinu kalaipan. Sepi harti tuna pangabisa. Tong barah sifatna urang pangarti. Diri sasampiran, raga sasampayan. Da urang teu ngagaduh-gaduh. La ilaha illallah. Ya, sadayana angin Allah nu kagungan. Tapi hidup tong sieun jeung keung moal arek katingalin ku roda sajarah. Hidup moal arek kaltindes ku roda sajarah. Jeung hidup sakabeh moal arek kapiheulaan ku roda sajarah. Lir ibarat perubahanana berang jeung peuting. Di mana ieu jagat nu disebut bumi demi heulaan kanu lain panceg, pangkuh, kukuh, disiplin, tawab, ngulilingan panon poe.
beriringan pasti surup jeung terbitna dina waktu nu geus ditangtukeun moal aya perubahan kartos teh. Tapi lamun ieu bumi miheulaan ngulilinganana nya tinangtu naon nu bakal terjadi samagaha. Cek bahasa nasional nama meureun gerhana. Eta kitab jang urang lamun ieu bumi ngahalangan kana sinarna panon poe naon anu bakal tumiba tangtu nu disebutna ge gerhana. Dibalikeun ku urang ka jero di mana urang nongongan kana sinarna Sang Ilahi nu disebat nurani mangka urang bakal terjadi gerhana. Urang bakal samagaha antara perasaan jeung pikiran bakal mengaruhan kana sang jiwa. Akhirna sang jiwa tepuguh karuhan, tepuguh dina lampahna sabab naon gerhana itu terjadi. Tapi di mana tadi urang beriringan antara lumampah kahirupan jeung lumampahna sang hirup nu ngancik ngajadi diri nu muara ngawujud rasa sifatna nur Allah nu ngawujud nur Muhammad nu ngajadikeun rahmatan lil alamin dina batin. Urang tikin, urang pengkuh, urang madep tinangtu sinar eta bakal nyaangan kana jiwa bakal mancarkeun kana pikiran jeung perasaan. Lir ibarat sinarna eta matahari nyinarkeun ka bulan, bulan jadi berkemilau. Komo lamun bulan purnama, endah mun disawang, matak sejuk lamun kurang diteuteup, sanajan peuting tapi caang. Tapi bulan teu sombong jeung teu kabur, yen eta bulan ngaku cahaya nu manehanana. Tapi bulan rumasa ayana bisa nyinarkeun eta cahaya ku ayana sinar panon poe nu disebut matahari. Dadas teh. Mere kasejukan ka makhluk-makhluk nu aya di jagat raya. Uteuk tongo walang taga timimiti sato hirup cicing, hirup nyaring, hirup eling neuteup ka eta bulan anu mencorong katingali endahna Nur Muhammad sumebiar dina rasa anu suci. Nur Muhammad sumebiar di alam jagat raya lir ibarat bulan purnama dina tanggal 12 tepikeun ka 17. Nur Muhammad sumebiar dina alam sagir diri sasampiran raga sasampayan nya angan muara kana alam perasaan jeung pikiran. Ku urang bakal bisa dirasakeun tenangna urang lumampah nyorang kahirupan. Bahagiana urang lumampah nyorang di alam pawenangan. Estuning ngajadikeun surga katenangan kanikmatan dir ibarat urang cicing di taman anu kaaya di nu kaendahan. Tah kitu pikeun hidup sakabeh. Kamaripatan lain nganung harti katakaburan urang ngaji geus pangluhurna. Kamaripatan nganung harti urang geus sadar ka dirina. Sadar ka dirina berarti urang gede rumasana